pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Lain eta mangkar mah teh tos di mana mun jiga nu aral kitu atuh. Geheul juragan adi mah. Kuheul naon? Geheul wa. Parkir ka gunung. Parkir di dekat gunungnya di dinya. Nah, ada itu aduh Gusti eta nu parkir kudu mayar. Maknya di gunung kudu mayar. Pampangna mah pan kuwi pan bae geus asup geus naon geus parkir anu di daerah teh dengan. Naon parkir anu non mayar teh nu geus sa Sumedang teh mayar teh. Parkir gratis. Heeh. Terus dibayar kan? Tapi nah di imah di ditu lebakeun imah parkir teh langsung kudu anggar kudu daugan ya, daugan. Kumaha tah? Eta teh panjasa, Bos. Jadi urang teh nyimpen motor pada di jalan di mana wae. Aya nu nungguan, teu nya wajar we mere mah tuh. Ai tempat parkir mah teu kudu aral, kudu 2000 perak. Lain apaan geus di drop atuh aya kartu parkir di Kabupaten Sumedang teh ya. Naon eta ngaranna teh? Parkir berlangganan. Heeh, teh eta. Tapi bayar keneh. Bayar keneh. Nah, hanya euy. Teu ngarti mah pan di gunung atuh da sarapan mah sa Sumedang meureun atuh teh lin. Nya apa aya program ti pamarentah parkir berlangganan di wilayah Sumedang. Ngan kuwi ge cara apa ait di mana-mana mah ngan penting mah di jalan-jalan teh eta gratis. Keur kendaraan anu plat Sumedang. Aya eta plat mobil motor naon? Berarti Sumedang geus bayar mah. Ya Sumedang eta nek ka gunung, nek biasa nek ka pariwisata, kulin gitu. Beda deui, eta mah kudu mayar, lokasina beda tuh. Oh, beda meureun. Lu kuring apal mah kan aya tempat parkir di swalayan, di tempat apa dikelola ku pengelola lain ku Pemda deui. Pengelola nu mayar ka Pemda. Tapi teuing da, cek beja eta oge. Tapi ada engke mah sekali-kali mangsa mah nek nanyakeun. Nya kudu tanyakeun ai masa parkir da ayeuna pan kieu ya di urang teh lalu lintas ada lieur atuh apa mah. Kuing oge pan. Aduh. Lah kumaha atuh teh? Ai sincus. Bantuan ngerem atuh nyaho aing mah. Tuh make rem kan krek Ini rek nubruk ya kana meja si encus. Leuheung ieu nubruk meja. macet, macet. Baik, Hah? Eta suka. Lain parkir menang teh. Baik, Tong sembarangan. Tadi atuh. Itu parkir ya tempat. Lain cicing wae. Kalau itu ya tempat parkir mah tuh. Serongkan. Gara ngabur udah yuk bae jauh. Ini aja baik. Ampun. Buat omongan si eta. Kumaha menabrak peuyeung penyih berentah. Lamun nyaho-nyaho wereman lain ngami lu. Oh, mata tadi di nomodun kayak geuning nalanyang wae. Hampir nabrak tukang cincau. Untung eta tukang cincau teh eureun nya urang ngilu eureun tuluy ngopi lah Tong cincau. sok gagabah aya make motor sing terapi. Lain poho urang. Wereman. Kan biasana sok sendal kitu ning tah. Heeh. Kudu bebeak itu nepi ka hideung tuh. Ya sing terapi aya make motor teh bisa cilakakan dan sababna ya rawan kecelakaan make motor berobat serepet gitu. Rusuh pan tadi atuh di rusuh. Yo jujur teh kana meja kumaha. Macet justru alhamdulillah kuring mah. Ieu digoroan ku ieu ye. Ora ti Bandung pan. Macet euy jual Jinangor Tanjung Sari macet. Ngan untung lebah tunggu hideung. Meureun ieu ningali da urang kerunutan dina angkot. Heeh. Untung terus di mana tuh? Bandung. Duh, bahaya. Jalan-jalan. Bisa jalan-jalan. Jalan-jalan, capek jalan-jalan. Ada keperluan Untuk pagi jalan ke motor. Karek keur ngacai we di nu angkot. Sare turun. Oh, udah turun. Da penting pan urang mah tas buseup. Saha eta nu ngelai we jiga si Jen sakuring teh. Ngore jatuh dang. Kumaha uka ditu hayu. Pas ke di macet beneran.
Tapi alhamdulillah orang teu cilaka. Udah pas itu ruas ompo. Mobilnya teu orang tuh di stop-stop aja. Gajil orangnya euy. Kan alhamdulillah tah eta urang Lumayan nya angkot. Udah matang adajan aing hoream aya. Untung kan di rumah saya tuh hilang, padahal di omean jalannya tetewin. Kucor sampai halus. Tapi alhamdulillah enak ka Tanjung Sari ge rada enakeun. Enakeun kumaha? Oh, jalanan geus rata, geus nyampe ka Tanjung Sari mos di Yo, Kotmik. ai jalan mah sabenerna di omean teh mineng. Tapi bakal mineng di ruksak cekuing mah Tanjung Sari mah. Sabar. Yo sebenarnya Itu udah kendaraan aduh. mobil barada geus batak kuing mah. Aya ngadu teh yang kuat tol beres ame jalan teh hancur teuing. Naon sababna ya? Nu kabadungan kuing. Dan nu ngaruksak jalan mah sebenarnya lain mobil gede. Lainnya. Lain mobil berat. Nu ngaruksak jalan mah motor jeung keretek. Berarti Pan hampang gampang. Eta nu ngaruksak mah. Motor ku ngaruksak kumaha da motor mah. Nah, beli pake jeung kumaha. Loba buktina nu ngaruksak jalan sebenarnya lain mobil badag. Nu ngaruksak jalan mah keretek jeung motor. Nah, naon tah? Bener cek tadi, aya motor mah hampang. Keretek oge teu sabaraha. Tapi matak ngaruksak jalan. Loba bukti. Nah, Di tol. Jalan halus. Da teu meunang motor jeung keretek. Si ruksak merenya. Buktina jalan halus wae. Di tol mah halus. Roda dua. Roda dua. Matak teu meunang asup ge dalam botol jeung asup ka tol bakal teh ruksak. tapi aya nu asup tol bisa. Naon? Motor. Motor naon? Nya mau waban mah cing loba. Di rodana ada lapan. Di tol mah halus wae jalanna sabab teu meunang asup keretek jeung motor. Tapi bener oge nya. Ya, lain sababna mah kieu. Sarwaliona ieu mah. Ya, daukeun. Aya untungna di tukang roda awi eureun. Bukan roda awi mah beusi eta mah. Lain, da bener ngomong-ngomong macet di jalan ya. Da bener jelema teh. Ayeuna mah kahiji loba teuing showroom motor anu ngeuridit-iriditkeun. Jadi jelema teh paboro-boro we batak ilmu urang Indonesia mah loba hutang. Di kampung lu kota ge hayang motor tiga nganyuk. Ka desa datang mau motor teh dibawa. Dibawa dagang itu kan dia dagang motor ge juga dagang somro eta mah we. Di mana-mana we. Jeung salah natanya jual motor teh teu jeung jalanna. Teu jeung jalanna, matak macet. Terus naon ayeuna mah jauhkeun. Numpak motor bodak leutik geus parake motor. Beda. Padahal eta motor teh da patak lawan cilaka ge nya wajar. Tapi kan benernya jalan teh kadang-kadang aya nu alus, aya nu goreng heuh. Heeh. Contohna Kang, aya ngandai ge pejasna, usaha teh ieu ulah ti jalan alus, manya geuning aya Pemda ti jalan goreng usahana teh. PO ya eta mah. Pemda PU. Pemborong Jalan goreng geuning. Heeh, ya. Eta mah ngomean jalan nu goreng, lain jalan goreng. Jalan goreng. Jadi kieu ya sabaranya, ieu mah jalur provinsi, ieu jalan nasional. Jalan Cirebon Bandung anu ka dieu anu tol bacan anggeus tol Cisundawu nya. Mudah-mudahan tahun ieu bisa beres. Memang benar, Bos. Aya baheula mah jalan awet sote. Aya jambatan timbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aturannya. alah. Pak Kabin, alhamdulillah. Mangalingi. Pak Kabin. Aduh. Jangan pantai Pak Kabin. Alhamdulillah ya. Ini asa tapi gagah wae Pak Kabin. Siapa, Cok? Rupina nasib mah. Nasib bagi mah kedah gagah wae. Cai, Pak Kabin, cai. Cek Pak Kabin nasib kudu gagah wae. Nasib kudu goreng wae. Ai uing mah ieu geus kadaluarsa. Kadaluarsa uing. Ai kadaluarsa teh naon? Oh lamun obat mah uing mah geus jadi racun. Ai baheula kasep. Wah, baheula mah atuh. Allah, Oke anjur. sugan mah pangcusna we. Jadi kiai pada bandinya punya Pak Kabin. Pan urang mah titis tulis bagja cilaka ditaktukeun ku pangeran. Terus jadi hiji takdir. Ayeuna pan pangeran teh meureunnan nyiptakeun manusia teh pan anu paling sampurna. Manusia teh nya ceuk dinu kateranganna we kitu. Saestu Allah nyiptakeun wujud manusia dina wujud anu paling sampurna-sampurnana. Bener kieu. Laras mama kitu. So, pan itu saking sampurna nah kitu. Jadi urang teh sugaribakeun. Ya, Saha sampurna teh saha. Nya kitu, Cek. jika ada miho juragan lah. Mereka pas sampurna. Wayana cus di mata Allah mah encus oke sampurna. Da cek ditinggalin manusia encus goreng teh. Nya. Itu Ditinggalin manusia. Tong deketing ka Pak Kabin. Nah, Jan. jadi Ngomong-ngomong masalah sampurna. heeh. Ya, anu paling hayang sampurna naon?
anu maot. Bener. Layan sampurna Mulai ka jati ulah ka asal. Da urang mah jelema hirup rek naon-naon oge rek rokok naon oge bakal didudud. Tong ngomong-ngomong kali tuh. Kenapa di dieu kenapa? Ai geus bablu kitu mah tong sok dibasting lieur da ai eta mah kumaha milikna meureun. Ai mah Mang Karma Mang Encus nyalah pula mah dedeg kurang hadir rupa teu sabaraha jawayana we bener. Punten Pak ieu teh salaresna mulih ti mana bade ka mana eta nepi ngahajawa ieu teh. Eta mun dikuat nyerocos kitu. Ulan, Mun dikuat nyerocos kitu nanya. hawatos ieu meuni saya. Sakali we nanya teh. Bapak teh mulih di mana? Angkat ke mana? Da pan atuh bilih eta aya maksan sareng tujuan. Namanya teh itu terus di wilayah Tanjung Sari, Tanjung Sari, Dangkeun. Mau Aya anu menarik gitu tah. Anu Menarik kalian gitu. laras-laras. Ai biasana kan anu sok menarik teh istrinya ngomong motor gitu nya. Itu ai sen ka dieu, belok ka dieu. Tapi ieu mah aya anu nganggo motor teu nganggo helm bojong di nudun teh bebelenyangan kitu teu puguh tika kendalikeun ka arah dieu. Mana we aya ka dieu tah. Eta teh tah. Ada jabrik-jabrik geuningan waosna teh. Waos. Laras. Kamu tahu pamanya bawa jabrik. Jabrik bawa. Terus salirana model naon teh. Model nusuk angkat besi teh binaraga. Ayo nanti pangkeras kumaha nu jadi? Duka eta teh wajahna teh Malik eta nepi ka ditu abdi kirang apa saya kabedakeun. Ada aya apa teh aya ka dieu? Saya teh abdi teh jadi penasaran. Apa di dia gitu teh. Si bahaya ya. Kalesan sareng Lain kadohung ditanya. kalesan nyangkut sareng tugas pokok abdi anu ayeuna gitu tah. Cik-ciknya. Kamari makan mohon. mohon. Rupina eta mah geng motor. Oh, geng motor eta mah Pak. Motor, baik motor teh anu Nya, numpang anu sok- bargang gitu kumaha? Bargang. Begeng. Lebar geng anu garoreng sopak. Kapenak mah tangkep wae. Mohon kita di. Adik kitu we Pak. Mohon. Ya Tah, kapan aku kitu. Jadi geng motor. Ida nama geng motor. Nah biasa eta urang dinya. Urang Urang. nganggo helm Boro-boro make helm si eta mah. Ai pagawean sok curaling ngeun helm batur. Tapi eta dipake da bener. Tapi teu nganggo topi Pak. Ketinggalan. Nganggo kitu teh tiasa bedakeun teh hareup jeung tukangna teh eta teh. Totopong, topi eta nepi kedok. Eta. Jadi nami kapanasaran mantak dada di udang we ka mana cipta gitu. Wah Pak kapenak mah tong asa-asa. Tuman. Mun pagi mah jebrot. Keun ku abdi Pak. Tapi paling gua bilang upami penak mah paling teh dilaan ajupna di poe. Hukum. Poe naon lauk garing keur. Bener. Dikere. Acan ngereng mah tong dijahit. Lah eta mah bisi cilaka jeung nyilakakeun. Sadodog pisan. Sadodog aduh. Ngomongin. Kada diwarah eta teh Pak. Bari layang. Oh, tah, paling teh kamari upami teh mah masih kena emut simkuring teh kapasihan tugas ku bupati kanggo ngokolakeun kebudayaan ya. Nya. Sok itu uyubna geuning garapan teh. Ngabina pelaku budaya mulai seni na sang sagarupina. Ayeuna penting di pasihan tugas nu enggal ya kirang ti makna atau nepi pentingna. Margi di tugas nu enggal ayeuna simkuring teh kedah ngiring ngedesain beunteun nya, ngiring nata kumaha nyiptakeun lalu lintas anu memang aman. Tertib gitu. Tah, Bener Pak. dia diomongkeun masalah jalan macet. Tah, ya mun eta reka, ulah sila macet teuing jalur teh. Mun bisa mah ti Tanjung Sari ka dieu teh aya jalan nu ngapung ka luhur, Gitu. Kumaha apa teh macet atuh. di payunan kete ku simkuring saparakanca kanggo ngayakeun panalungtikan atau napi pengamatan atau napi analisa ngalangkungan visibility study lah, dimana pokoknya mah nu janten mudagan teh hiji masalah macet, hiji masalah naon angkutan umum oke. Nya angkutan umum. Parkir oke jadi masalah-masalah anu memang kedah dijantenkeun objek kanggo diperbaiki ku bidang simkuring di dinas
Penekanannya itu hubungan. Oh, gitu kan resan, Pak. Abdi ya. Abdi teh keheul abdi teh resan. Mohon. Amek lah gitu dari jami saminya. Oh, jami. Yang masalah parkir, Pak. ti iraha jadi. Mana we dua poe ka tukang mah. Iya, Pak, abdi bae tumaros asa mobok manggih naon gorowok. Gorowong. Hah? Gorowong. Mobok Manggih lolongkrang. Mami gorowokan gorowokan. Abdi kieu, Pak. Pan abdi teh parkir teh aya parkir naon sebetulnya teh anu di naon? Berlangganan. Mohon. Abdi teh ieu ameng nya ka pariwisata. Eta Pak tukang parkir ka abdi teh. Pan abdi mah geus berlangganan atuh parkirna ge cinten. Di Kabupaten Sumedang. Ieu disuhunkeun keneh tah abdi bade nyuhunkeun solusian nah kumaha eta teh Pak aturanna. Keula. Parkirnya di mana? Nya Di wilayah mana? di wilayah Cilemu. Ai anu biasa di mana? Naon anu biasa? Oh, pan berlangganan biasa di mana? Nya berlangganan mana Kabupaten Sumedang mah suka kapan sa Kabupaten Sumedang. Apa nu ngaran ngalanganan kudu anger di dinya? Yo. Nah, kumaha sih mah? Lamun misalkan di Cilemu, terus saya mau apa ge? Kaperluan ka mana? Parkirnya di Cilemu. Nah, gitu bener. Kayak tuh kuring urang lempengkeun ya. Ada atuh da parkirna hareupeun imahna di Cilemu. Jadi anu nagih. Sok Cik lempeng. Cik Lempengkeun. berkenaan aja parkir langanan abi ke sana apa? Pak eta kanggo kahiji objek kendaraan anu urang Sumedang, anu mayar pajak da oge ka Dispenda Sumedang. Ai zona parkirna teh sa Sumedang atau lebih aya zona anu ditangtung atau area anu ditangtung ku dinas sok diguar di beujeur beas ka Supaya apa orangnya? apa Hukumna Perda nomor 1 tahun 2017. 2017 kaitan sareng parkir. Ayeuna meureun efektif dilaksanakeun. Anu disebat teh kegiatan program teh atau nepi kebijakan teh parkir berlangganan. Parkir berlangganan. Jadi objekna anu kedah wajib paginten mayar ieu parkir berlangganan teh nyaeta pemilik kendaraan anu letterna Z Sumedang. Anu kaduana panginten warga Sumedang anu memang ngagaduhan mobil atau kendaraan di luar letter Z Sumedang ieu. Oh, jadi mobil plat luar oke bisa? Biasa. Oh, nah, geningan. Nyata dinu prak-prakanana panginten jaminanana sadayana anu tos kenging parkir berlangganan, mayar parkir berlangganan dibukteskeun ku barcode atau napi naon stiker kata stiker. Eta teh wajib menolak upami disuhunkeun mayar. Atau napi ngagaduhan jaminan kanggo bebas teu mayar naon teh parkir di tempat mung sementara di bahu jalan. Bahu jalan teh benten. Berarti anu aya bahuan. Jalan ieu Lain di protokol. situ. Jalan Sisi jalan bener. Sisi jalan. Nah, gitu. Upami di ditu mah paripaosna di leuweung heug aya tukang parkir nya eta benten telebet kana bahu jalan. Sama sisi kebon berarti. Utami kamu dina kanggo di tempat wisata. Di tempat mall oge pasar di tempat anu sanesna anu tos aya pemungutan khusus. Mun di mall kan aya. Nah eta ge lebet eta mah kana kewajiban pajaknya gitu. Tayuna bilih naroskeun di mana wae cenah mayarna. Nah, tuh ieu bade teu tiasa ka dieu meureun seuh ieu bade parkir berlangganan pang teu tiasa. Bisa ka warung. Tapi disayogikeun ka warung mah tiasa Pak benten deui panginten eta. Nganyuk eta memron. Oh, janten Pak, ieu mah alhamdulillah nya Bapak dongga ka dieu. Ka hartos saiki kitu mah sugan teh saur abdi mah kieu nya. Asal nantos parkir berlangganan ke seluruh luas Sumedang we pokona mah kajian teh di gunung oge, di gunung mah janten eta mah salah ieu atunya. Kah, Di pasar kumaha daungkeun heula ieu batak oge daungkeun heula, ieu nya penjelasan sabab kieu meureun bos. Lamun parkir di mana wae gratis. Pan tukang parkir ge kudu anu gaji. Ya, kadinya memang berarti anu digaji ku pamarentah teh tukang parkirna masih dibatasi wilayah-wilayah mun tadi teh bahu jalan. Ayeuna mah ulah waka sok naon ngaranna teh ieu cik ulang jelaskeun sejelas-jelasna tanyakeun ka Pak masa parkir ieu ka Pak Kabid. Jadi aya pertarosan da abdi mah gaduh motor, gaduh sepeda, tanapi gaduh mobil sami wae eta mayarna saageng sabaraha kitu di sami Tuh, beda pasti. Pasti motor lebih mahal. Motor
roda 2 atau nepi aya gini mah roda 3 motor teh. Nah, eta dikenakeun biaya teh 50.000 tahun. Murah. Punya murah lamun sakumaha poe mah urang. Kali 360 poe. 500.000. Punya murah. Ayeuna upami urang contoh panginten. Upami biasa disebat murah ieu. Upami teh mah AA. Oh, meser naon ka toko 5 cek paripasna bahu jalan. Peminta can berlangganan beureun nalika pepeseran. Semayar 2.000. Tapi anu ka kantun. Penting teh HP pan biar aduh bahaya pisan kantun HP. Wih deui teh. Bayar deui. Gitu. Ari mah HP mah power teh mah ka kantun. Nya da ya masalah we HP mah nyaman tahu da abdi ge mun di bumi mun HP da dicacan HP ka bade ka WC oge. Tuh. Kang, urang mah ka pasar moal poe nya. Sapoe teh pan ngolah subuh teh 2.000 eta teh pasar, Pak. Lamun sakali. Lamun 3 kalina ka pasar. Kesini 6.000 kali sabulan. Sabaraha tuh? 6 kali 30. Geus gede bener. Satahun ieu murah pisan. Berarti bener. Terus deh kieu anu kuing kapikiran anjing ieu. Kumaha? Teuing naon disebutna lah ulah nyebutkeun liar pada kitu wani pan tukang parkir teh anu bahu jalan ge sok lupa-lupa nih. Apal uap menang gede teh lupa-lupa penting start gitu. Lain urang owa ku duit tah da eta ge usaha. Ngan pan bener eta teh hakna teh hak negara lah sisi jalan gitu nya. Sisi jalan beneran ari ku ayeuna mah tartib duit leutik. Nya ieu urang teh murah ka masyarakat, duit setorkan negara. Nah tukang parkir lagi bener pakai aya kompensasi jadi gaji aja Pak. Digaji kalau teh. Awitna aya petugas parkir teh aya 500 urang langkung. Di Sumedang teh Pak. Saatosna ditaliti dikaji painten mana-mana tempat anu biasa di itu nya ditangtoskeun anu layak teh 312-an. 320 lah painten kitu. Kenapa eta batasna jalan protokol di mana ka mana tah? Protokol sadayana we. Berarti di sakuliah Sumedang we. Nu jalan nu pinggir jalan itu boleh bebas kita. Cirina sampai kamar teh meureun. Apaan kieu teu saka ieu daunkeun. Model kuring lemur ieu tukang parkir. Sajajar di jalan protokol. Anu ieu tukang parkir teh diberi seragam cenah ku Pemda. Diberi itu mah henteu teh eta kumaha eta. Eta cirina panggilnya. Cirina memang dia seragam gitu. Mun ayeuna palinten aya keterbatasan anggaran kanggo eta salasna mah pada prinsipna mah anu parkir di bahu jalan mulai di Sumedang itu gratis. Jadi upami teh mah aya anu nyuhunkeun di tempat nu sanes anu teu aya seragaman ceuk paripaosna berhak menolak. Kuring mah tos supaya parkir gratis gitu. Tinangor di mana. Ya alhamdulillah tah kitu. Jadi beneran tepi ke poe ayeuna mah di bahu jalan. Bahu jalan protokol lah di Kabupaten Sumedang. Geus nuhun patah keteranganna jadi pan urang teh kudu sudon. Ya eta teh tapi alus eta karajo ka hiji bener urang mere pendapatan ka Pemda langsung. Eta teh kaluarna urang ge ngabantu ka tukang parkir dan tukang parkir mun anda aya parkir di henteu ge mah mun gaji bulanan nya paja. Mun gaji bulanan teh Pemda tukang parkirna setengah itu sudah sebulan alhamdulillah pan ngabantu ka pengangguran. Tah ieu di perhubungan Pak ieu loba masalah di lembur ieu biasana. Naon anu loba pisan masalah PJU leres. Nah, PJU teh kadang-kadang kieu ye. Pan masyarakat mah pan teu paham kabeh Pak Kabitnya. Ieu teh kuring teh geuning. Ai mayar listrik. Ari mayar listrik di dinya na aya ukur PJU. Tapi da di lembur uing mah caang di jalan teh. Di kota we celanaan. Nah, ieu teh kieu Pak Kabit beureun. Kadang-kadang aya PJU di lembur abdi tinggal tihang we wungkul lah. Palarem. Karek diomean ku warga teu meunang cenah anu dinas. Jadi bingung cik eta kumaha tah. Ya. Kalaresan eta program aya di Kabid aya di IPTD PJU. PTPJU khususnya nya. Di rancangan simkuring oge panginten. Mung kabaca ku simkuring salangkung memang antawis kebutuhan sareng anggaran nu aya masih gap tebih gitu. Ayeuna anu nyuhunkeun teh duikeun ka ratusan ribuan gitu di desa teh.
Tihang sementara seanggaran ayeuna mung aya cumpan penting 100 ge kirang. nya. Janten bertahap panginten. Nya. Insyaallah panginten di luhur ya aya program Indonesia Terang sareng rupina Indonesia Caang. Kantenan panginten mudah-mudahan kapayun naon anu tadi dimasalahkeun mudah-mudahan Sumedang itu terus Caang teh sanes di Kota Unggul. Tapi mugi ka padesaan. Daerah teh penting kaitan pentingna atuh Caang teh penting komo di daerah di lemur mah aya proyek teh sok naon rawan. Teu nu mangpaatkeun. Mual rawan ku baling ku bangsat, rawan ku bogohan deui. Eta pangpangna lu. Da sami eta ge hukum itu lepat mah aya di hiji tempat pangawakan sebetos kitu masalah lebet ka jendela tetangga. Agak aneh, Pak. Buka saha di wae tapi Nya, aneh. Aya. dan nu garendut mah sesah pan lebet ka. Ya, kumaha awak. Pang mah leubeuk we panjang. Sesahna gendut mah nya. Sesah. Reot gampil teh. Eta gampil pisan kan naon. Nya, jadi asli kalau jendela wae ngajeng. Kan nu nyelepet kan nu kitu mah. Diomongan wae dah situ. Nah, eta bener palasa di ada omongan Bapak di dinas perhubungan, tapi daya abdi mah pan prinsipna kieu nya apalah ka Bapak mah. Cek paribasa teh mah di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Dinas di mana wae ge pengabdian ka masyarakat. Ngabdi ka nagara ke masyarakat, eukeun ka rakyat masyarakat. Da kali nya nya ngamuaran we nya. Amanah, Pak. Amanah anu kudu diurang di mana? Dilaksanakeun. Tah, ayeuna masalah parkir. Masalah PJU geus kaharti da beneran biaya lebih gede teh tibatan jeung pamentang jeung kebutuhan masyarakat. Tangan anu tepi ka ayeuna teu angeus jadi pikiran geuling eta kumaha carana ngokolakeun atawa naon ngabeberes tingkat kamacetan. Eta terus ka hiji eta kadua pan asa komo kamari atuh da lieur atuh uing rek balik ka imah da teu bisa asup da jalan ditutup. Aya aturan mobil tuh bisa asup ke imah sorangan, jalan ditutup, teh kamari mulai di kota teh kumaha cing pae teh. Kalau eta teh malih judulna ge bidang abdi teh nyaeta bidang jaringan sareng manajemen rekayasa lalu lintas. Waduh, tah ieu nu boga jalan ieu. Mung panginten memang ku ayana PPKM ku ayana si Covid eta jadi mamalah kanggo sadayana. Geus Covid deui wae. Kalebet urusan lalu lintas. Lain kalau ka jalan-jalan rusak ku si Covid. Aduh. Ayana Covid pan urang jadi bingung di Sumedang aya ganjil genap di jeung eta. Heeh, gitu. Eta sadayana teh ditujukeun kanggo nirangan aktivitas warga gitu. Jadi akhirnya nya gitu mah gitu kan kalebetkeun kanu di stop atau napi kehalangan gitu. Eta teh program eta pun. Tah ieu teh bener nya ti abdi mah nya kaharti lah geus kitu benernya masalah jalan ditutup eta mah maksudna supaya teu leubating jelema we meureun. Tapi di kota da anu liwat kan loba. Dari Sumedang mah jalur liliwatan. Gitu. Silakan. Lain ngomong-ngomong, aya nu kapeupeul. Naon? Anu tadi ngan motor cepak abi daya motor ieu teh da keur ngomong, aya nu rumah gitu. Jika nama kitu. Tong sok suudon urang mah kudu silih simutan. Tong sok kitu. Simutan. Ai masalah nu sok seselebetan dina motor. Anu sok ujang-ujang kalau jendela pan urang geus pada ngamaklum. Kan we urang mah. Ya nu penting mah kieu. Urang mesti sarua apik. Sing lantip. Sing lantip. Tak ieu deui Pak Kabid ieu. Terus kaharti pisan masa rekayasa janjing teh supaya kahiji beneran anu kamari mah dilaksanakeun gara-gara si Covid teh nya PPKM. Kan ieu teh ieu Pak Kabid. Ari bawiraos emutan abdi mah jalur Bandung Cirebon nya ieu. Mun lamun seuk abdi di Jakarta ka Cirebon. Di mana lemur? Di Sumedang. Da babari atuh dengan Sumedang mah. Teu kudu nu nyaho. Da sok ieu Pak Kabid ieu teh nyeleneh sebenarnya mah. Lamun urang rek ka Sumedang make bus di Jakarta. Di mana eureunna? Pokona mah jurusan ka Cirebon mah cenah. Di mana eureunna? Pokona mah lamun maneh di Jakarta sare. Mun maneh hudang tah eta di Sumedang. Sok we di batas sebelah kali itu jalan aralus. Di Sumedang kali itu jalan aralus. Palebah hudang ajuk-ajugan eta Sumedang. Sedeukeun jalan goreng. Padahal
Padahal wih ngadangan saya teh kalau dia eta jalan teh lain tanggung jawab Sumedang, tanggung jawab provinsi ge Pak. Tanggung provinsi dan nasional, tapi anger digoregeun Pak Sumedang. Tah cek abdi Pak, eta teh jalan anjur teh kuloba teuing mobil anu tunaseuna ngaleuwihan watas. Ai kapungkur pan aya jembatan timbang. Cik itu loba mobil anu leuwih anu tonasena leuwih gede overload. Waduh gaya bahasa wiknya over muatan. Kumaha mun nyeun regulasi atuh supaya mobil-mobil anu galede teh ya bahasa memeh. Tapi dalam urus aya tol jalan juga mau apa teuing nya. Ternyata kumaha eta kapikiran teh Pak supaya jalan ada awet. Leres eta dinten eta ngangkut di selesema kanggo bidang sim kuring anu digarap. Iya. Khusus kanggo di Sumedang mah aya intervensi salesna teh. Margi aya perusahaan, aya anu bade ngambangun naon teh perumahan harga rupiah. Eta teh sadacana terbit izin teh di antawisna kedah ngajengkeun Amdalalin. Apal Amdalalin? Entok naon amdalalin? Amdal Sancos, ya Sancos naon? Amdalalin. amdal penyakit inu kieu amdal. Amandal. Cos naon tah? Terangkeun Amdalalin. Ada es lilin nu kitu. Ya. Amdalalin teh analisa dampak lingkungan, dampak lalu lintas. Oh, singkatan. pinaon. Bararado naon teh gan bieu. Lalu lalu lintas lah pokoknya mah. Lalu Sok lintas. terangkeun. Kalau buat ieu pangitu nu kamari tah rada diprotes ku masyarakat, dimasalahkeun ku masyarakat. Jalan antawis di Dharma Raja atau nepi di Sulaja ka dieu. Kan sueur kamari mah truk nu ragung Nya, pan ngangkut ditutup, batu tah. Ayeuna pan aya dikomunikasikeun di antawis nanti dikendalikan enaman tong ngangkut truk tapi ku ragung maksudna ku nu alit. Mudah-mudahan ku ayeuna eta janten terkendali gitu teu enggal tingsa. Nya, Eta manfaatna salah satu dampak manfaat di kinerja sim kuring panginten nu ayeuna. tah ieu mah sugan we tarek kabeh teh kitu. Perusahaan we tindak, izin da cabut. Ngakut teu meunang ngalewihan tonase nu anjurkeun. Da anu rugi mah sararea jalan rusak. Sama jalan rusak ge Kabid. Dampaknya tuh baru cilaka. Baru cilaka teh. Nya kan tadi Jalan Kanu tadi deui bisa wae kanu tadi deui teh kanu tadi nu arali teh. Nya. Ngancul kitu-kitu bisa potong beureun iga teh. nya Eta mah diajak kana eta kana. Makanan mana. Abdi na teu liat eta kanu tadi. Udang mana sih teh Teuing diomongan Wah, pisan. mun kapange mah kep atuh man. Kitu. Nah, kapangnya mah beunang masuk. Cukup lah. Makabidnya. Betul segitu. Pertepang di dia Pak Kabid buka mari di Dinas Kebudayaan, ini Dinas Perhubungan, tapi mun aya keneh ya abdi terus teh. Lain terus keneh ieu meunang urang teh aya kahaya. Ulah kagoknya ka Sumedang, patali ujung Sumedang geus jadi puseur SPBS ya. Pak Kabid leuwih apa da? Kamari Pak jadi Kabid Kebudayaan. Ieu mah kumaha tarekah Dinas Perhubungan sangkan kinerjana jeung programna nyokok atawa nyenegal karena Sumedang puseur Budaya Sunda. Ai kahoyong abi mah kieu ieu usulan. Cik atuh ieu patali jeung jalan. Ti Jatinangor semet ka naon eta? Kawetan. Egar mana? Jatinangor nepi ka Tanjungsari. Oh, Jalan Insinyur Soekarno eta teh. Cik tulisanna sing gede, Pak. Jalan Insinyur Soekarno ku bahasa ku tulisan Latin tah. Handapna make bahasa ku huruf Sunda. Kaganga. Tah atuh beuneu jalan Prabu Geusat Ulun. Soalnya setengahna handapna ku tulisan Sunda. Nemo geus hiji ciri yen di Sumedang teh jelemana nyalaruna lain cirina hiji lain tidak pakai nungkul meureunna tapi tulisan-tulisan di jalan ge aya ciciren Sunda Ini jelas. meureun Cikumat apa? juragan hana caraka data sawah. beda. Udah mah Sunda. Lain eta mah lain aksara Sunda. Oh, lain mah. Lain eta mah aksara Jawa. Nu urang mah kaganga. Kaganga Sunda. Boga sorangan. Ai hana cara kana teh sawalama eta mah kirata. Cek jus mah naon? Anakna naon? Hah? Anak macam. Anak cara teh. Anak caraka, Heeh. anakna calak
Cilaka bawa we nu kitu. Tak kieu cik menawi Pak Kabid. Nah, leres dina ieu punten janten garapan bareng lah, garapan sararea panginten antawis pemangku mengolahkeun budaya panginten sareng simpulna saparakaca di Sub. Janten ke panginten acan. Tah kitu. Janten teh acannya. Tapi jadi nurutan. Ke panginten ti urusan budaya ngajengkeun panginten. Ngajengkeun usulan saputos kitu, engke panginten ditindaklanjuti ku simpul saparakaca di Dishub. Kanggo ngusulkeun panginten waragadna ka ka Pemda. Eta kalesan bagian bidang anu sagedengeun abdi gitu. Nya, berarti eta ge dasarna mah nya beneran pan di urang teh aya lembagana nu ngopalakeun teh. Nya eta teh Dewan Kebudayaan Sumedang kudu ngusulkeun ngaliwatan Dinas Perhubungan. Bener tapi urang bejakeun lah. Sekarang manfaatna ageung pisan teh. Terutami kanggo ka anu luar daerah. Tumpak kendaraan misalkan tumpak bus, atau napi angkot misalkan. Lungsurna di mana? Di jalan Gesan Ulun. Apa? Di jalan misalkan anu. Gitu jadi terus aya ciri. Aya ciri. Ulah kieu seperti ke Jakarta simkuring. Pan harita. Turun di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Jalan Tirmasa misalkan. Kuring tuh turun-turun wae euy. Nah, udah sani panggil-panggil wae atuh. Lain dipanggil teh ngaran jalan. Apa teh ngaran jelema unggul kan? Kapan kuring teh Sudirman atuh. Jalan Sudirman atuh panggil. Ngaliwat. Ngaliwat. Atuh teh turun-turun atuh aing balik deui. Lain atuh eta mah sajeung kieu mun anu cilaka bahasa eta tadinya ibatan di Teras Pangeran. KTP eueuh. Wah, gampang atuh carana. No. Tonyok. Pencet beuteungna bijil ieu dodo pasti urang garut. Berarti lamun bijilna tahu seorang teh Pak. Percaya Pak. Ayo. Bener. Halus. Tah ieu mah bener kitu Mas sajana kahartingan ieu teh aya ieu ieu. Teuing urusan jeung di Sub teuing jeung naon itu. Naon tah? Kuring sok ngarasa saling lamun kekelilingan sore di sisi jalan. Eta nu dagang. Da eta dunganna tenda dagangan sok tinggal tukang belah kulon. Dan nepi atuh kana batas jalan aspal teh batin kieu dagang nu jalan parkir teh leuwih ke tengah jalan lamun sok cilaka kumaha tah eta kumaha cik pungkulan nu kitu aya hubungan aja ti Disub teh Pak. Anu utamina panginten dina lesan ieu mah bagian Satpol PP. Satpol PP nya sebagai penegak perda. Bener ge kantenan dina perda pasti tos aya aturan. Pangbejakeun eta aya di nu perda oge sebenarnya mah didenda 50 juta mun teu salah mun dagang teh ngan heula beneran teu sarieun masyarakat ku aya dagang sisi jalan teh teu meunang. Lah ini urang lemur, urang jauh dari dagang teh. Ngaradon. Ada tarawaranian urang daerahna mah. Tarawaranian. Tah eta alhamdulillah panginten Pak Kabidnya nu kahiji urang geus apal ya ieu teh yen parkir teh berlangganan teh tepi ka poe ieu mah ukur sebatas jalan protokol. Jadi ya abdi aya atona juragan aya Pak Kabid teh. Ngaroskeun abdi pan di ditu teh bade mayar we kitu mah. Nya jangan lebet lagi gitu. Nya mayar. Deui meureunana. Niatan we sodako. Anu kaduana atuh rekayasa jalan, ini mudah-mudahan urang ngadoa. Sing teh beres, sangkan ka urang, tapi rugina oge Pak Kabid deui. Lamun tol beres, lancar diliwat. Ngaliwat atuh Sumedang teh kaliwat. Karunya kita goreng nama. Sementara berenang udah masa tulusna, karunya udah dagang sisi jalan. Lo biasa nu ngaliwat jauh teh sok kaleureun da lahar. Anu istirahat Tukang peuyeum, tukang naon. Eta pan gorengna matak bener tarek ka urang Sumedang keneh. Kumaha carana ekonomi Sumedang ningkat teu kagerus ku aya jalan tol. Bagian bapak-bapak bagian coba nyieun kegiatan atanapi kamonesan atanapi ngajual keunggulan seni budaya urang kanggo narik anu ngaralangkung ka dieu nya. Aku menguping aya calungna nu modern gitu nya. Kreativitasna hebat kitu nya. Terus bebengutanna saraya cukup jadi bebengutan saraya teh teu jiga saha Bapak? Abdi ka apa? Pak, kahoyong abdi
yang teh mungkin urang mah si calung tehnya kedah berprestasi. Iya. Kan abdi mah nu terus nembe cik atuh pemain calung kudu bebeungetanan tong nyuka abdi atuh kan gitu hoyong teh. Ai eta mah masalah Syukur sadar mah deh. da nasib budak teh takdir ti Gusti nu pasti eta mah. Anu pasti tah mah tuh. Tapi da justru anu menarik mah anu kirang saya bebeungeutanan. Jika Da nu kasep mah bodoh jadi bodoh teu payu. Teu payu. Teu moal payu, Pak. Alhamdulillah keangkat teh. Jadi berbahagialah Kak. Ya, Teman-teman juga lu bebeungetan Nah, itu Pak. Ya. Pisan nuhun pisan Pak. Kakak deui bakang. da inu ruksak mah geuningan sok arane jadi payu. Payu teh ruksak mah. Alhamdulillah nya jadi kitu berpaja alhamdulillah. Aya ulah teh apal. Geus apal mudah-mudahan eta ieu urang deui. Kan mudah anggar we da aya sisi alus teh aya sisi gorengna. Aya untungna oge aya rugina. Sabab urang mah papasangan di alam dunya mah nya. Tapi paling teh urang aya tarekah. Mun urang tarekah kumaha carana termasuk jalan supaya halus wae ternyata buku tarekahan banyak tarekah supaya jalan ulah naon lebar karena duit pada itu duit rakyat hantem aja pakai ngomean aya nu ngaruksakna jelema tiluan aya nu rugina nu kabarugi dampakna jelema jutaan tuman eta teh kieu we eta ari anu untung para pengusaha kapitalis anu kata langsara rakyat anu bersosial sok apa nu garablek mobil gede garuk sak jalan mah kaum kapitalis Benar. ya da urang-urang pada tuh motor pernah nganyuk bari jeung can kabayar 3 bulan diudag-udag pulising eta oge Tapi masalah rezeki juragan abdi mah kieu we ayeuna mah. nya Masalah rezeki mah nya daet mang lah tos diatur ku Allah kitu nya kan urang ulah kieu bong rezeki mah ti Allah. Ngadoa we terus ikhtiar henteu. Yang penting mah urang mah ikhtiar meureun. Mudah-mudahan ku Allah teh meureun digampangkeun masalah rezeki gitu. Ya, alhamdulillah meureun aya urang mah nya geus apa alhamdulillah silaturahmi Pak Kabid ka waos meureunannya geus mere ka mandang jeung naon titikan edukasi jatikan ka urang masalah parkir urang geus apal masalah jalan tarekan naon rekayasa jalan urang geus apal nya dapat masyarakat kalau baru teu apal rekayasa jalan disangkana teh polisi we padahal aya nu bogana nya eta dinas perhubungan kade kaasup naon TV tek-tek boge ke teh asup di perhubungan sinyal tek-tek boge nya Yo neangan jelema. Moal motor jelema teh. Motor. Nyerepet eta dagang. Terus mah cik apa kene teu bebeungetanana pokona mah ruksak bebeungetanana mah. Tewak. bajuna baju naon Asan mah hideung bajuna teh. Buka teh udah panjang-panjang kitu. iya jika iya teh Eta meureun. Keula da ruksak pisan. Ieu lebih parah di bebeungetan. Dua ada. Jisaha Geus teangan heula. Urang rek neangan heula jelemana pokona mah besi.